Konten geus lila teu ngarasakeun gajihan acan. Heeh. Batur meureunnya geus garajihan sabulan sakali. Ari urang ukur ngalamot curug ningalikeun heueuh. Heueuh nya eta ningalikeun naon? Ningalikeun duit. Duit anu dieneng-eneng teh ningan. Heeh. Da maena mah geus garajihan sabulan sakali. Ai urang kumaha? Pikeun ayeuna ge can keneh ningan gajihan teh. Sabar we, sabar. Da nanaon ge meureunana. Ku kasabaran, ku katawakalan meureun kudu sagala dilakukeun teh. Da naon ge prosesnya. Proses mah eueuh nu tereh. Kabeh ge lila teu babari kitu. Lila proses mah. Tapi urang teh terus we. Ulah teu pikeun ngalakukeun nu ngaranna kasombongan kitu nya. Sabar hati itu adalah indah. Kata ulama gitu. Ayeuna meureunan teu encan meunang gaji tina Facebook. Teuing ke kahareupna mah bisi kitu aya melikna keur urang. Matakan ge ulah teu pikeun pantang menyerah, ulah putus asa. Segala rupa oge ku asa urang gitu. Asa urang teh bisa padahal urang teh bisa ngan teu dibisakeun ku sabab urangna lemah syahwat gitu. Disebut lemah syahwat teh hese kana ngomong, hese kana praktek. Padahal lamun dipraktekkeun jeung lamun diomongkeun teh beuteung eta teh aya nilai keur batur kitu nya. Aya nilai keur urang, mangpaat keur batur, mangpaat keur diri sorangan gitu. Da naon ge kudu dilakukeun ulah henteu dilakukeun proses demi proses. Jalan sorangan ke geus nepi kana waktuna mah anu tepat. Eta milik teh pasti datang ka urang. Heeh. Matakan jadi jelema mah ulah sombong, ulah adigung. Mending ngarendahkeun diri daripada ayeuna nyombong diri. Mending oge urang teh biasa wae. Ulah teu pikeun kabiasaan anu teu puguh rupana gitu. Hegae lakukeun anu biasa, kebiasaan tapi anu puguh kaayaanna, anu puguh rupakeun ke kahareupna gitu. Pokona mah ti abdi mah anu bisa aya anu mangpaatna. Sakitu ti abdi mah pokona mah ulah poho like, comment, bisa mah bagikeun. Kemonkeun salam. Semang